Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu pala wargi sadayana wilujeng tepang di konten anu munggaran di Padaringan Channel. Satacana nepangkeun panginten sim kuring pun aba wowo alhamdulillah direncangan ku sim ku rencangan sim kuring Kang Emput dalam Nah, jadi emput gitu. kan supados nyuna Bang. Ini maksakeun gitu. Maksakeun. Primados Uden. Dalam Mang Uden. Alhamdulillah. Alhamdulillah panginten. Kumaha sawalarna Kang? Alhamdulillah aya hibar gitu. Janten ieu teh panginten konten anu munggaran gitunya. Panginten urang pilih tema anu kinten-kinten janten nonya janten tujuan atanapi maksad dina orang ngayakeun konten ieu channel ieu gitu channel ieu. Janten kirang langkung panginten ieu channel teh Padaringan ngebahas saperkawis dua perkawis tentang Susundaan pangintennya. Susundaan budayana, adatna, bahasana, kesenianana pangintennya gitu. Insyaallah. Nah panginten separuh tanya kolong teh kana waktos Mang Uden. Cai heula teman teh. Engke beureunya. Urang ngebahas anu janten keprihatinan gitu nya panginten di kalangan orang Sunda khususna umumna sa Indonesia bosa dunya pangintennya. Perkawis bahasa Indung Uden bahasa Indungnya mohon. Mangga panginten aya pengantar gitu. Mohon para wargi sadayana pas janten kaprihatinan urang sadayana nya Kang Boya. Mohon ieu teh kumaha bahasa Indung ayeuna peranna di masyarakat, kumaha fungsina di masyarakat tos rada jati kasilih ku junti gitu. Eta anu hartosna janten kasilihkeun ku bahasa anu sanes istilahna upami dina bahasa teh mah sosanaos eta teh anu digunakeun teh bahasa persatuan gitu. Tapi urang teh ulah dugikeun ka bahasa Indung teh ya ical kitu wae gitu nya kanggo nya. Tah berarti bahasa Indung teh naon? Bahasa anu dipake ku Indung gitu tuh. Dupi perkawis bahasa Indung nya eta bahasa anu pangawitanana diajarkeun ti Indung tapi bahasa nyangkut kana kadaerahan gitu. Misalkan urang Sunda tah si Indung teh ngajarkeun ka budakna anu karek misalkan diajar baceo diajar bahasa Sunda bahasa aslina gitu. Tahu umpami orang Sunda orang Batak nya panginten nganggo bahasa Batak, Jawa nganggo bahasa Jawa. Tahu orang Vietnam panginten ngake bahasa wewengkon Vietnam kan. Berarti orang Burkina Faso gitu. Menuju ka Baraso gitu. Berarti orang salaku orang Sunda bahasa Indung urang teh nyaeta bahasa Sunda. Da tiasa ku urang kauningan sadayana nya ayeuna murang kali ayeuna teh ya kirang lah nganggo bahasa ieu teh bahasa nyalira teh ka bahasa Sunda nyalira. Laras sanes ngalelewe Mang Uden. Ulah waka nyawang kanu anggang ulah waka nuduh kanu jauh gitu ya. Dalah murang kali sim kuring oge diajak teh jang geus tuang can apa itu teh. Tah muhun kitu. Aduh cik teh ieu. Muhun ulah dugikeun ka budak istilahna teh sagala rupa teh nganggo bahasa anu senci bahasa urang heula lah nu anggo gitu. Sanes salah bahasa batur gitu. Sanes tuh henteu ngalepatkeun bahasa anu sanes. Mung bahasa urang teh nu sakieu eyeubna, bahasa Sunda teh nu sakieu beungharna ulah dugikeun ka ical kitu wae gitu kan. Eta teh kabeungharan Sunda teh salah sawiosna dina basana. Leres. Tah perkawis bahasa ieu salaresna kan ieu teh sanes kajantanan anu kajantan di Jawa Barat hungkul atanapi di Sunda hungkul. Sadunya ieu teh upami urang ninggal kana data manya data PBB teh aya kirang langkung 7.000 ieu teh bahasa Indung teh. Walah. Sadunya eta teh sadunya upami misalkan di Indonesia anu pulau ieu di Indonesia hungkul
menurut data Depdikbud eta teh aya kirang langkung 652 bahasa Indung, bahasa Indung teh eta teh dimiti bahasa Sunda da orang Sunda oge atuh salasama teh sanes mung hiji salasama da kabagi deui ku wewengkon ieu da bararenten jadi deui. tiap wewengkon ge Gaduh ciri khas khasna gitu. Leres. Mohon. Bahasa Indungnya berarti nya ieu mah nya salah sawiosna channel ieu orang dijieun teh nya panginten kanggo salah sawiosna nyaeta mempertahankan bahasa Indung lah nya mudah-mudahan sasieun sabeuneureun. Nah kira-kira aya tips atanapi trik atanapi naon gitulah supaya orang teh nya tiasa pertahankeun gitu kan tina bahasa Indung. Eta teh aya sababaraha hal anu tiasa ku urang diusahakeun gitu. Da tarekah sababaraha hiji nu kahiji di pihak pemerintah. Pemerintah teh ngalangkungan sakola ngadamel kurikulum anu pas. Terus ayeuna alhamdulillah ya terus aya nya kurikulum ekstrakurikulerna ieu bahasa gitu muatan lokalna mulok muatan lokalna bahasa Sunda. Teras di Bandung nyalira kan aya dinten anu disebut ieu dinten Nyunda, poe Nyunda. Poe naon cenah mah? Kamis. Poe Kamis. Kawit nama Rebo banyak. Rebo Nyunda. Murang kali Rebo Nyunda, Kamis Inggris teu heula mah. Muhun. Ayeuna dinten Kamis Nyunda. Kirang Murwakanti. Ya, gitu. Muhun. Dina dedeganana tos aya nu di murang kali teh diiket, dipangsi, dikampret, murang anu istrina, murang kali istri teh dikabaya ka handapna diarok. Atanapi di batik, sinjang samping gitu nya. Tapi ari nyarios masih keneh gua lu. Segini juga udah uyuhan ya. Nah gitu. Tah eta kan urang teh kedah aya tareka supados pas murang kali nganggo eta teh sing dugikeun kana hatena gitu dianggo bahasa kan raos misalkan nuju naon teh raos ban misalkan daripada lagi apa kamu pakai baju kabaya misalkan kan kirang merenah lah istilah nama sanes awon henteu ari awon mah mung kirang merenah ngangge pangsi ngangge iket ngalangkung kana sebut teh punten rengkuh kana hatena gitu nya gitu muhun kana da benten atuh eta mah bahasa Indung mah bahasa hatenya bahasa hate suka ieu urang aya di luar negeri misalkan heug aya anu ieu aya anu kenal heug urang misalkan orang Garut misalkan bawa di mana kayak gitu abdi di Bandungna paling mana di Garut di Leles aduh ya Allah kan asal boga dulur gitu nya tak gitu Garut jeung Bandung beda mah tapi dah tetap eta teh pengalaman pribadi saputos kitu berarti mana ti Bandungna mana Cirebon gitu padahal Bandung mah batasna itu nya Cileunyi teu nya ka ditu mah bawa batu kapal dia na pangintannya iya setiap budi pangintan gitu ya tapi mudah-mudahan eta tarekah kahiji ngalangkungan institusi pemerintahan alhamdulillah nya tos aya pangintan upaya nama pangintan kantun ditegaskeun deui nya diseriuskeun deui lah pangintan gitu nya sareng pamit tiasa usul mah sing diseueuran ku praktekna gitu ulah mengukur teori na hungkul budak teh diajar teh teori na hungkul bilih siga ilmu ngojai gitunya diajarkeun gaya kupu-kupu gaya dada gaya punggung ai pas dipraktekeun gaya batu hop keluar deui budak teh gitu siga kitu lah istilah nama terus anu kaduana nya mah di masyarakat gitu nya ieu teh aya ropea. Nah di masyarakatnya kumaha urang misalkan aya murang kali anu nganggo bahasa tong sieun kasar kan rata-rata henteu nganggo bahasa Sunda bahasa Indung teh sok sieun kasar tapi bilih salah bilih lopat cenah anggo we diajarkeun urang lareskeun ku sarana gitu peran masyarakat teh da meureun istilahna aya murang kali lepat nyarios sanes kitu kedahna kieu sanes kitu kedahna kieu ieu sanes kieu kedahna kieu tah meureun ari kusadayana di ropea diajak dilereskeun diluruskeun mah insyaallah panginten kabarudakna oge aya timbul kacintaan nganggo bahasa kada sieun nganggo bahasa sorangan kan
teu kedah hariwang gitu nganggo bahasa orang bahasa Sunda teh geuning sakieu beungharna maknya teu dibikanyaan gitu kan. Kan kitu bahasa teh ciri khasna iya ciri khas bangsa teh dina bahasana saos-saosna gitu. Jadi pangitan kanggo ngamulai mah entong wakasieun salah, entong wakasieun kasar perung heula we gitu. Nah, dari heula pangitan salah sawiosna tugas urang ye di masyarakat gitu nya. Pami aya nu kasar sanes gitu. Kieu kedahna saena mah kitu. Tah ayeuna oge kan istilahna teu kedah kasar. Da bahasa Sunda nu ieu mah nu sok urang ke pasisianana misalkan pasisian Jawa Barat misalkannya ka Kuningan. Ka Banten eta kan kalalasa daerah pesisir lah aya nu nyarioskeun oge yen bahasa Sunda anu leres-leresna asli bahasa Sunda mah anu kasar eta gitu. Tapi wallahu alam ya kedah ditalungtik deui eta tah sabe kan kadang-kadang urang oge kan abdi kantos ngadangu kieu nuju ka Kuningan nuju aya acara di Kuningan karasan eta budak ka bapakna geuranya Pak, siang geus daang. Wah, ya Allah eta. Ruas abdi mah, ai bapak lu mah kalem we meureun bahasa didinya gitu. Nah, bahasa Indungna emang gitu adanya. Pak, ai siang geus dahar. Ya, eta budak kolot. Adi taroskeun teh memang bahasana kitu, tapi teu janten kasar. Nah di priangan anu kitu aya anu karaos pisan undak usuk basa mah tadina ieu undak usuk basa teh. Ya mun dicipicu mah mun teu kelapung. Oh, mana tuh. Oh, eta mah sigana duka mun murang kali abdi gitunya nyarios kitu sigana diteke ku halu mah sigana. Nah gitu. Nah eta nu kaduanya yang kahiji teh di pemerintahan, nu kadua di masyarakat. Nu katilu nu paling penting di keluarga. Eta di keluarga utamana ibuna ulah dugikeun ka ibuna ge teu ngartos. Ibuna ge kedah diajar. Murang kalina diajar, ibuna diajar. Berarti ibuna upami misalkan murang kalina diajar hiji, ibuna kedah diajar 10. Naroskeun isin pan misalkan naroskeun ieu mah misalkan ieu lemesna naon? Mah, mereka nyut kunang teh naon? Kedah biasa ngawaler eta teh. Kedah teu kasar bae kan. Henteu eta mah sanes kasar. Margi teu kasar sanes kasar, teu jorang. Tah, teu jorang. Tapi dina ieu oge dina bahasa Sunda teh kan aya jorang, aya cawokah, benten. Lalu misalkan jorang mah nyebat larangan urang misalkan. Tapi nu bener-bener larangan kanyut kunang mah da sanes larangan urang atau larangan istri gitu kan sanes. Benten ieu sareng cawokah. Cawokah mah jadi malibir. Nah, entu langsung cupret. Teu saklek gitu ya. Gitu. Jadi malipir gitu. Lantif bisa gitu. Cawok mah disertai dengan senda gurau gitu. Kan orang komo orang Bandung mah istilahnya kan aya heureuy Bandung gitu kan dalobana cawokah model kieu kan aya lagu-lagu model kapungkur mah aya Kang Darso ngawih eta teh nya laguna teh ngaseuk. Si pikiran urang teh dieukeun diputerkeun kana imajinasi teh kana naon kana kekituan ban padahal keur ngaseuk dek melak jagong nah kan di tojos di bolongan terus di caian tuh baseuh gitu nah urang teh kabayang teh kumaha gitu tah eta ragaji beusi ragaji beusi sok geura ragaji beusi pan isina teh siga asa kana naon gitu kan gitu eta cawokah tapi kan henteu jorang nah pikiran urang yang meureun pikiran urang na we meureun rada kotor berarti kita pentingna sepuhna oge diajar sepuhna diajar ya sasarengan lah misalkan murang kalihna nuju diajar sepuhna oge diajar ulah dugikeun ka pas murang kalihna naroskeun si ibuna milarian tina Google. Dina Google temenak milarian dina AI. Dina AI kan teh acan bahasa daerah kan. Tah acan abdi hoyong ieu misalkan ngadamel Pak mah piwarang ngadamel sisindiran heuk muka dina AI. Wah ngacaprak eta AI. Segitu. Komo dina Google Translate gitu nya deh. Tadi translate kan di translate per kata gitu kan jadi teu nyambung gitu. Nah, ya gitulah.
Makanya kan aya sindiran mah aya clue aya eusi kan, sama aya cangkang aya eusi. Sementara kan clue-na kudu sarua jeung eusina tah. Berarti tilu eta nya pemerintah di masyarakatnya nyalira sareng di lingkungan warga gitu. Nya kumargi keluarga mah kan lingkup komunitas terkecilnya terdekat di orang ge oge kan barudak teh henteu 24 jam di sekolah gitu nya. Justru seseueurna di bumi gitu nya. Malihan seseueurna sareng ibu deui. Nah, jadi ke para ibu para ibu kade tah barangkali tadi dijagi tah bahasana Bu kan itu Pak kan itu ya mah minta meyan itu puntennya bilih rada ya maklum minta meyan menuju leleng ka halu gitu geburu deui itu pangitan. Jadi pentingna kurang ngajaga bahasa Indung tadi aya sababaraha hal anu tiasa diusahakeun diikhtiarkeun nyata ti pemerintahana teras di masyarakat sekitar oge ti keluarga anu paling caket biasa nama tilu eta kan nu paling penting nama ramana ibuna ninina nembe ramana kan itu nama akina emangna eta nama biasa nama rada teh dibanding anu tiluan eta ibuna heula teras ninina henteu ka bapana heula ibuna ka ninina biasa nama nembe ka bapana gitu eta nu langkung caket sareng urang kalih biasa nama soalna kitu kan panglumpatan budak hoyong jajan lamun teu dipasihan ku indungna ka ninina gitu hidup manini ya manini si makni waktuna tong panjang teuing mah sok mangga ya kan bahasan teh loba gitu tong dibiakeun langsung anu engke bahasa nu salajengna rada iya gitu. Insyaallah kayak kapayuna urang ngebahas deui naon saseureun sabeunjeun urang teh supados ieu. Nu anu aya di lingkungan urang we gitu sadidinten kan, gitu. Sesuai sareng channelna padaringan. Selain ti wadah segala hal di dapur gitu kan. Eta oke kan pasti urang mah lingkup adat lah misalkan karena bahasana budaya Sunda utamina bahasana senina teras nya upacara sareng naon kebiasaan orang Sunda. Eta padaringan dalam lingkup wadah. Oge tiasa diartikeun padaringan teh pada ringan anu nuraringan we tong nu abot-abot gitu kan anu pinter lah anu geus mah para inohong gitu para tokohnya anu ieu mah nya anu ieu aktivis atanapi ieu para pengajar ngurus urang mah nu hararip dah terus kena hipu daya beban gitu gitu dina lepatna oge panginten aya nu nyarungsum panginten terus sarungsum ku nu palalinter tah gitu mah gitu namina ge nya kitulah gitu. Itu pangitan para pamirsa sadayana nembean nya tadi teh nyebatan teh non leleng ka halu gitu nya mitemian gitu nya mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Mangga bade dipungkas wae ku sindiran Mang Uden aya. Insyaallah kapayun orang tepang deui sareng konten-konten anu insyaallah bermanfaat. Atur nuhun. Karena peratusanana Dr. Hudayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.